Siapa kitu cak aing mah nya ulah atuh naon siapa? Balik isi ka ditu. Balik ka mana? Iya mah ima aing cek na. Ma aing wae aing yang di dieu. Aing ngajaran ge ulah Siapa kitu aing mah? Ai. Ini ngajaran ge ulah. Sia naon ngajak gelut ka aing? Ari sia aku naon ngalamun wae. Bingung aing. Bingung kunaon. Barong galalayangan. Wah aing mah serangan teu boga. Nyian atuh nyian. Aing teh da nyieun teu bisa tuh euy lah. Kamari boga pajet deui ku anak aing. Aduh Gusti aing. Hiruk ya. Modar tuh lah. Aing teh bari ngungguy teh. Aing teh nyieun aing teh da kabisa ku batu. Tuh si kaunat nyian tuh. Sok tau udah di sana atuh lah di ngopi. Tah daek mere ka aing. Isim paceklik teh waduh. Ese kita keur meuli udut pigoro ge heuh. Ajeun aya udut nebeng. Belikan lalayang. Tah daek panyieunkeun ka aing nu aing. Euy. Donat pangnyieunkeun donat. Elah nu ieu. Tuh si donat mah Aing teu boga euy aduh sedih. Atuh nyieun. Aing teh euy nyieun teu bisa sabaraha kali mah aing teh nyieun. Awi geus beak sadapur aing teh. Tuh nu jadi hiji acan. Nah isia tuh ka becus teh nya naon atuh? Teuing aduh aing hirup ketika Lang layangan ge meuni teu becus. Bedog aya, awi aya gerajieun sik-sik. aing teh bedog geus beak 5 meureunnan. Para jet ku aing pake nembangan awi. Pantesan atuh bedog aing meuni eueuh di imah. Sia berarti. Ai sia jahat-jahat teuing atuh kana bedog teh. Bedog aing meuni hararese aing curut ieu bawang hararese. Ya kos aing tuh hibeur wayah kieu ge tuh deuleu. Para aing atuh lah geus ya. Beuri sok atuh aing keber duit tuh. Aingnya kamari teh boga di 7.000 anak aing kumpul tuh kayak layangan dibelikeun we. Baleng teh lang layanganana teh. Kudu dia tinggal itu aing nu kieu astagfirullah. Ari sia atuh. Ya hirup sia meuni sangsara-sangsara teuing. Meuni Aku aing eueuh kudu bunuh diri mah euy. aing nepi ka dinya mah atuh ulah teu pirang nyeulang layangan teu bisa. Meuni asa nyaan. Cai mah aing atuh nyieun mageralah. Bisanya mana? Kurang diajar bareng-bareng atuh lah. Aing ngomong diajar ku kapok aing. Tanya kan atuh lah aing suka Siap. konteskeun ku aing keun ge geus boga duit ku aing dibayar 10 kali lipat. Sabaraha sih ngajualan? Wani sabaraha beuleur lalengan aing? Ya Allah sabaraha ngajualan? Nu aing mah sok alus sok mahal nu aing mah. Karena ku aing balikeun rokok naon ka resep teh ya. Anu nu alus atuh anu kieu. Heeh rokok naon pae ulah leuwih ti pigor aing mah. Atuh nu aya busaan gini nu busaan. Engke ku aing ye bako ieu dibere busaan ge meureun tah. Busa kasur baru siapa ka aing pajet atuh aing meureun. Aya busa jok aing teh di imah. Kan ku aing lintingkeun. Ngebul we hungkul meureun aing jika kenal pot. Hangit meureun. Atuh teu sesuai gitu mah jeung KTP aing dina layangan. Ada atuh sing karunya meureun ka aing. Iya atuh. Sik ku sia sorangan di mah. Tuh, tingali. Tuh urang aing teh di kaki ieu balas saya we ngarahutan kieu. Ai sia tuh ur beuni beak kitu. Meuni nonyol deui. Aduh. Heuh isukan ka imah lah isukan. Kayak kumaha sih ayeuna? Tengah poe aya aing di mah. Poe. Gawe heula aing isukan mah. Aing mah we. Oke aing jam 11 aing balik situ. Mawa awi cing alus, cing kolot. Ku aing dialakeun satengah dapur. Sok bawa ka imah ge pagar ku aing sasana meureun. Awi berek-berek halus. Alus eta ge teu naon sok. Mau leuleus. Ikituan meureun tah. Tuh sing bener atuh. Ada awi barek mah gitu. Awi nu alus nu kandel. Aing hayang ieu euy nanti lalayangan anu peteng nu keur viral deh geuning. Peteng cangcut. Naon teu? Oh, tah nu kitu meureunna. Aya dua teh, peteng cangcut jeung peteng kutang. Ini biasa we aing mah da teu boga duit. Nyaon teh dia?
Semoga layangan biasa tuh kira aing. Oh, emang biasa mah tuh pergi sejaman aja mah. Bae lah aing penting mah. Nu leutik. Heeh. Nyaman teh. Si Ama ya si Asep Dawat mah anu hayang teh nu ngahiung teh anu kaluhur nyaman teh dia. Nyau mah aing gitu mah. Anu ngahiung cenah ge si Asep mah. Aing apa ya boga titel gitu lah aing kiraku aing Asep tuh bisa buka layangan tuh batur teh ningali aing teh rendah pisan meureunna. Turun derajat aing usum layangan. Sama disabaraha si aing anu badag. Gampang lah aing mah. Asal garansi aing mah. Ulah siga kamari gini anjing aing meuli mahal-mahal ngapungkeun. Tuh pas aing tuh gede lah yang nanti pakai tambang tuh. Aduh, ngeseta lah tuh. Sabaraha eta mun jual? Wah. 50.000 meureun. Mau pula tuh meureunan 2 pegawe aing kira aku rugi lah. Aing tambang sih ya kumaha? Atuh gampang tamang mah paing ke tina karung meureun digeleng ku aing digere. Iya. Mending ngelecehkeun pisan. Udah tuh aing teh kira aku kudu ngajual dapur meureun keur meuli lalayangan. Parokeun saparo ieu mah teh. Kontrakeun tah. Imah ge aing menang numpang eta teh. Iya, atuh geus aing mah aing lain solor ku aing dibantuan lah. Heula sugan aing mah ka mana-mana duh aing. Era euy ku batur aing pada ngaledek. Ampun sia ieu. Oh, sia cenah kolot-kolot tuh boga lalayangan aja gini sakit aing bener. Euy sugan lor mah ka mah aing we. Oh, insyaallah lah. Belah mana imah mana teh? Eta belah tonggon saeutik anu aya jeglungan saeutik geuning. Oh, anapun jembatan. Heeh. Atuh aing kumaha turun meureun. Make taraje deh, taraje dah siap. Heeh. Heeh. Teku tambang hade. Mau rokok lah ini so. Mawa atuh banyak aing nyiksikan awi teh di ududan mah duh. Tuh. Sanya euy warung ngareng nganyuk aing nganyuk lain lah. Loba tetangga geuning nu belah kulon. Si Kuco. Ya. Si Kuco. Bageran saya tahu mah. Tapi aing hayang ngapungkeun ayeuna aduh aing cik pamerekeun aing atuh. Aya di mah aing hiji deui tuh. Mana? Anu gambar heulang. Nu biasa we aing mah. Ah, aduh biasa mah hantu nu gede nu heulang. Tadi teh aing ngapain boga we lalayangan. Ai. Kan itu mana mah kewe Tah eta. gampang kayak aing pengen ngapung aing mah geus we. Kan tambang siapa boga henteu. Kaela aing nganyuk ka warung lah. Ya, ku aing dibere ya. Ya, dibere. Sok. Halus ieu. Al hade. Mobilan murah ngantun. Wow. Ieu teh mere apa meuli? Mere. Oh, Kayak bisa nganyungkeun ka. mau nganyukeun euy moal. Ade ulah dipejetkeun eta kan pamere ta. Ulah tambang nama. Hah? Ulah tambang Ari nama. aing kira aku arek kikeuan. Lah ada lompat ya. Bari Itu bari ada sawah. Budak leutik aing kikeuan. Tambang nama kalau lagi nyahiburkeun euy. Sabaraha tuh cinta mangna. Moal dibikeun tambang nama. Aing. Mah tuh aing. Atuh siapa Asep mau ngamodal siapa layangan geus dibere tamang hayang dibere. Heka modal atuh hirup teh. Ari sia hayangna kumaha atuh Asep? Aing mah tinggal ngapungkeun. Astagfirullahaladzim. Siapa mau hayang ngeunah pisan atuh hirup teh. Halus itu ieu. Layangan geus dibere, tali hayang gratis. Tuh tiba baturan aing mah bager tuh. Tuh aya mobilan tuh, mahal mobilan teh. Ya we. Badag, Disaran tuh ieu teh mobil. ada ngik-ngikan. Aku layangan ini. Pan ada ya suaraan di luhur, meka dengi suara lain nu maneh. Kan hayang lu ngahiung lain. Siapa Asep lang layangan geus dibere. Benang hayang dibere. Nya naon atuh sia teh kabisa teh Asep. Ya Allah, Asep. Hari urang mah udah bisanya punya masalah. Hukum. Dari hararese diuruskeun na teh ya Allah. Aing barari ngungku baturan Bingung nguruskeun teh yang itu. Asep teh kumaha teh. Nuhun atuh ieu duh aing saya nu karunyangan ka urang ieu. Ngarayangan. Heuh meuli we nya tambang nama. Ulah hayang dibere da kumaha tuh. Urang isukan ngapungkeun mun hese. Ek ngalagebog cau aing itu kan jeung tamang ku aing. Tapi aing teu percaya ieu teh kok alus tapi dibikeun.
buat ngapung deui ge kamari aing katipu deui wae. Meuli nih sia kemari. Meuli aing teh urang lebak. Anas mahal aing jalan tudud aing teh pake model. Lain si Uden. Alus Suri kita kemari mali. Rajetkeun Oh anjing. Bisik Apa nama teh yang reing ke ka ditu? Oh, Mali ajaran deui. katipu. Sia teh kitu sing balik tah layangan teh kos kieu kitu meuli teh. Oh, jrom kitu sia teh nipu. Aing papatahan isuk mah dulu wae. Tah kieu kieu aing di Di ulang mana tuh meuli teh? Tuh urang lebak ngaranna teh saha Abdul Rohim saha. Da si eta masuk goblok nyeuna sok nipu batur. Mentong hayang. Bilang daekan mulai tadi. Wah ini disampeurkeun sia meuli sabaraha kemari. Aing mulai 7.000 kemarin teh. Mulai 7.000 nya teh. 7.000 mamahikeun mulai nirwana. Teh sugan teh alus pake anjing. Ripu aing mah 7 segala. Atuh da cara ditempoh heula tuh. Kayak tempoh heula amun ieu meuli teh. Insawadi atuh. Aduh, ai ade ye. Alus kena si puding sanuar. Naon euy diturunkeun ya. Mungkin lah aing dijual isukan ku aing. Di kajaran euy. Jet beneran aing sih teh. Sia mun kitu tuh. Mahal ini teh saya nu mesen. Sanu geus sakeudeuh ame teh grogi aing. Ulah ah. Nih si. Kamu bolong kumaha tanggung jawab sih ya. Atuh da jauh kene meureun. Leutik deui tuh, kayak heula lah. Aing mah Nah, kade iya ha. Jualeun aing nu mesen ieu teh. Isu kada nyenteun aing cik aing oge. ngajaran meureun sagenya teh. Bolong kayak bisi nyangsang teh tanggal kai tuh. Ya mah mending beli. Ah, sia mah. Aing ngajaran nu ieu. Moal wikeun lah. Macam. Mesti pesan batur. Kenapa keluar? Kenapa teu karunya? Anu sia tuh asep isuk asup iya pas itu tuh apungkan sama dibere hayang. Macam. Orang kudu kumaha tuh aing teh. Atuh isuk sama asep eta Atuh ngajaran. Ulah Anjing. bolong kalian aing tuh kena kenteng batu kumaha. Mana gelas merdok? Tingalikeun. Oh. Tebaleng. Bur sakeudeuh mah ngasaan. Nyabak we hungkul nyabak. Tuh, berakunya. Geus bisi ieu murag. Ulah kamari ge ku si Asep mah soek, ulah daek. Nu kamari guning asep sia mau pejet tuh kamari oge. Udah wajar kamari meuli mahal teu ngapung. Oh, dah sia mamolinan teu neuleuh atuh da. Meuli kana jalan Udah teu aing ku sesnyo. tambang deui ya mah. Atuh aing bisa kumaha? Sabaraha kita mah nu kieu? Ah, murah di dia mah da. Meureun layangan 50 tambangna sabaraha nya? 30. Kira kumaha merek aing. Kudu ngajaran. Nyabak we nyabak lah. Atuh meureun kumaha nyabak unggul mah. Nyabak sok buru. Tuh, Turun nang layangan tuh turun kan we. Turun cek aing oge nang turun. Sia mah da kitu udah ngejel ka aing. Sia teh ngejel ka aing. Naon nih? Mah aing teh. Naon sia cing nitip di dieu layangan. Sia mah kitu cek aing mah nya ulah tuh naon sia mah. Balik sia ka ditu. Balik ka mana? Ieu mah imah aing cek nah. Mah aing we, aing yang di dieu. Aing ngajaran ge ulah Sia mah kitu aing mah. Ai. Aing ngajaran ge ulah. Sia naon ngajak gelut ka aing. Wah, aing gelut mah. Ayo. Sia teh. Aing sia gara-gara layangan aing pas ya. Tuh nu aing tuh cek ka dieu kumaha ieu teh. Bisa tuh. Tinggal kan soek tuh gara si Asep mah. Balik di Kudu pas ya atuh gara-gara layangan. Ayam dan Jangan dong atuh. Aing aing kejual ini suka lamun bolong aing teu payu ngan aing. aing deuleu mun meuli sia. Wah, aing make lampu na ge patroma gantung. Geus asep sia mah maksa nu batur atuh aya teu dibikeun mah geus cicingkeun. Anjing, Muni atuh kuho teh hirup teh. tapi kaki itu sia maka. Aing ka di surung-surung kitu aing. Weh, Aing teh resep lah sia mah ngapungkeun Ya, mah. aing. Paling. Aing ngajaran teu mere. bisi murah ku sia mah. Tingali ku aing isuk sia balas dendam aing mah.